Aduh ampun, zaman kiwari aing meniriun, zaman kiwari di pikiran dan segala rupa. Ampun aing pikiran untuk para rungku, pari jeung mikiran nu jadi minanku, marah panjang ke anak aing menipikir-pikir mah stres aing teh. Jeung pamajikan jadi mereka jeung kopi di kopinya ulu tapi teu naon anu penting mah ngeunah di ulu bapak. Ya ampun, aya kulit mah mari jeung ujud jeung balong dia mah di mana di menang jempong teh dasar we ye terus tunjung boga minantu teh asa kabina-bina pindah ye mere cemplong mere duki hese disedot jeung komong. Ampun aing jeung pamajikan aing kumana manehna ini kali olah aduh ampun ye kali aya pe obrolan ye apa ya ke obrolan kanyane naon teh heula daguan heula sakit ya kagok masak kuring mah. Ampun aing cukup bari jeung hati ye bari jeung meunang nganyuk teh walu ieu kan si raja jedudahan bari jeung dudahan bari cangkeng tidak apa poe ye kemana ada jeung manehna teh yeuh manehna melihara hese teuing di geroan busa laki teh bicara keur barang pencana segala hayang bari jeung aya jeung lieu dia aya pamenta pamajikan kudu setuju banyak pamenta jeung hayang sapatu roda. Ampun dasar laki-laki terus tunjung madak peukeun aing hayang boga sapatu roda puguh mah nya kan jadi minantu teh cenah boga roda kitu manehara hese teuing di geroan ku aing teh yeuh tidak di geroan gogolowok anu pikeun kapura mani sakola saya dijaga ku salaki teh pokok arayang nya masa kieu nyambel kitu jeung beak cengek deui asa kurang lada gitu teh kumaha nya kitu kieu ku aing kudu piraku ya ku urang kudu dibere jeung sireum hideung soalnya piraku kudu dibere jeung sireum hideung da dasar wae meureun ya lada kitu mesti da aduh aing salak jeung gogol-gogokan teh heula daguan layu. Ampun jeung ieu teh agung ampun aing heuh ampun boga salak teh meni asa gade ieu aya naon teh heula teh sakedeung ieu ampun aing mah maneh geus datang teh sok aya duduk yuk ulah sok aya rasa teuing aing ampun aya naon sakit kalau wae kuring pan apa ieu nyana tadi kita masak ka kuring mah jeung titah nyambel ulah sok loba teh ngobrol-ngobrol era kumaha tuh mata ieu ayeuna naon teh ulah sok ngobrol-ngobrol era lain nyanena geus ngadenge acan minantu urang teh aya beja aya carita ku tetangga urang ngajarkeun deui geus lupa-lupa ngomongkeun kaki loba hutang loba kan itu kieu pang-pangna kana bang kelili ieu ngadengkeun haus sok coba pikirkeun ku teh manehna geus lieur kumaha urang jadi kolotna manehna si maman teh ieu pagawean teh molor kumaha rek jangkeun malaban anak jadi pamajikanana atuh anggar eta urang-urang keneh. Ampun nu jadi anak teh di saduana jeung jadi minantu terus tujung pisan kumaha jangkeun malaban jangkeun anak pamajikanana pamajikan anak urang atuh ampun aya wae ieu sakit ulah sok didengekeun bajak pisan eta teh ieu eta mah kosi eta mah nu ngewang anak urang nya geus sakit tong loba didenge ayeuna mah bari jeung ngadegan jadi sah bayi naon deh sok asa aja lepok wae wong di
intinya ayo teh masuk ke ambek era aku batu geus urang teh yo geus kolot tela ngejadiin tusuk nya ada ngebeja di batul minantu urang teh yo si maman teh pagawean teh ukur molor jadi tukang molor beja jeung carita di paditu ti kadieu atak lieur ka akrinang yo komo aki nu ngabelaan ka sebutna anak urang pagawean digawe ti leutik teh engkek-engkek ayeuna geus gede biar aku rek dipadaban ku molor wae ya ayeuna mah narimakeun ka nasib wae meureun ka anak urang da meureun geus kitu nasibna eta mah yeuh da meureun kasebutna teh nu jadi salakina haile teu hayang nyenangkeun ka anak urang ayeuna mah geus puguh mahakeun we nasibna kumaha teh kaharupna ayeuna mah sakit ulah sok loba teuing hayang di dinya hayang jarting darah tinggi gitu yang bos saya nama kieu wae ini urang tungguan si maman ka dieu datang sayeuna da ayeuna urang ngobrol wae duaan mulai jalan tungtung liwat tanyakeun ka minantu urang nyaeta si maman kitu heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah Abdi bah. Gening maneh datang radio maman sok ka jero aja yuk dulu kebenaran panjang bohong hampura alin panjang bohong panjang umur maneh ka datang nih ka sok aja ka karek diomongkeun ya kuat jeung sini nih teh sok aja yuk dia bisa pun beneran pisan ku aing diomongkeun teh aya datang maneh ka dieu sok yuk dia ngobrol aja lagi ini ngobrol Alhamdulillah bisa saya kemajuan cagur ya Alhamdulillah bah semulihna bah mulai cagur mah mulai nambah teh yeuh aya beja aya carita jeung sini di tetangga nanya ieu mana le ka maneh mamanya oh mah ieu mah kasebutna aki anu sabagai nyaeta na kolot maneh kudu kewajiban anu ngalang-ngalang jadi kolot mananya kanu jadi anak ya gitu banyak lain teh jadi tukang molor bener bah Alhamdulillah ya kemajuan bah terus saya teh mikir zaman kiwali saya terek malaban anak pamajikan kumaha pagawean jadi tukang molor hok mikir ku otak lain ku sakala lupa teh kumaha rek bisa jadi malaban jeung nyenangkeun ka anak pamajikan setuju bisa bener bah teh salah eta caritaan teh bah beda jeung carita tinu sajen teh tapi abah ulah sok salah hati atuh bah ai hatina molot teh naon lain mol abdi tukang sare atuh bah molot teh singkatan nya eta singkatan teh molen telor tah ieu contona bah bisik hayang apa mah ulah sok salah hati ayeuna naon teh tah ieu nu kieu bah abdi kebenaran memawa ieu contona bah tah geuning bah molen telor teh nyaeta nu kieu bah tah disebutkeun molor teh tah nu kieu bah ieu teh jadi bahan nu kieu bah tah dasarna tina endong apa endong bah endong teh nya telor teh ya kitu bah ulah salah harti baru oh tukang molor teh geuningan nyaeta kue molor geuning ini aduh ampun geuning kieu jadi anu jelema pelet teh ampun aduh nya sok yang doakeun maneh sing ducung sing bisa harapan jadi anak pamajikan hampura aing ngarangan geus kolot mah yeuh sok didoakeun sing berhasilnya syukur alhamdulillah ya Allah geuningan sesangkaan ngarang-ngarang nyangkaan gitu ya
atau satu balah dah hari dijelaskan atau saya nama daya salah paham abi bade pamit dah itu kembar itu dagangan masih kena ayah sedik deui bah lumayan lah yang kena ayah meuli udun atuh kitunya bah lakeun bah sing hasil kitunya anu dikemasan Bu Abi. Heueuh Juk, arek usaha mah didoakeun sing hasil dipamaksa jeung pikahayang ka manehna. Teu salah, ieu boga menantu teh pilihan urang teh. Teh laki-laki ngurus tunjuk. Alhamdulillah. Boga menantu teh ieu teh salah. Mikir aja ke pembodangan pemilihan urang teh.